Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Painganda hampir jam 10 nemalan jika nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira terido entong sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebut-nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih, teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya, contoheun urang sadaya, kiblat hirup urang sadaya, nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwah santri, nuku simkuring dipihormat guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, bapak kades, kadus, RW, RT, BPD lebe, tur LPMD, nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Anu hormateun simkuring. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan. Kalayan hempak berbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanceun nu kiwari urang ngariung mumpulung di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja. Nyatana rek pangaosan. Muga-muga pangaosan sing sae pangaosna mugia pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajian batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Nah hasim kuring nyarita kitu sabab kuring mah sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana ya ustad kieu? Da ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek, lamun aya ajengan sarupa kitu mustami teh ngahormat nepi kana rangtung wilujeng sumping al mukarrom. Coba ka urang barang datang ge well buat eueun assalamualaikum. Kunaon atuh kuring beda jeung batur, beda sote awakna, beda sote bajuna, beda sote calanana, beda sote teu dikopeahna, da hatena mah sarua kuring ge Islam kene. Matak hakikat nu ngaran kahirupan mah manusia mah gumantung eusi hatena. Lain gumantung beungeut, da beungeut hideung hayang bodas tinggal meuli we skincare ngan kudu sadar beungeut bodas punuk renge. Anger we manusia mah aya kurangna, matak nu kudu alus mah tah eusi hatena. Sabab naon hartina gamis ngangsar, naon hartina tasbih dicekelan, naon hartina wiridan, lamun dina hate aya sifat geuleuh, ngewa, cua, ujid kabatur, rujid kabatur, geuleuh kabatur, syirik, pidik, jahil kana ya, hasud kabatur. Atuh lamun kitu mah nu dibaca jeung nu dipigawe teh asa jauh melamelu. Apa nu dibaca mah subhanallah, ari subhanallah teh maha suci Gusti Allah, na teu era ari bibir subhanallah, ari hate kotor dikukut, naon beda jeung kadongdong alus luar rumat eusi. Well. Subhanallah teh maha suci Gusti Allah, naon atuh eusina grapikeun dina hate panyakit nu aya dina diri, geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewaan, tah piceun da subhanallah. Subhanallah maha suci Gusti Allah, tapi hate kotor dikukut. Punten subhanallah nu mana nu keur dibaca. Ari ongkoh subhanallah batur nyen gedong nyeri hulu.
ongko subhanallah batur meuli motor atau gangen, ongko subhanallah batur meuli sawah si eta muntaber, ongko subhanallah batur meuli mobil modar. Dalamun jalma geus ngajirim dina dirina, ngajenis dina rasana, ngabujur dina bentukna, katoong teh subhanallah teh lain dina bibirna tapi dina prilakuna. Nyarita alhamdulillah, alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, berarti kabeh puji anu Allah geus eueuh, sifat hayang dipuji batur teh geus eueuh. Pan ieu mah aya keneh ari ongkoh alhamdulillah deuk tahajud wae nyeun status OTW tahajud. Ngeus tahajud isuk-isuk tutunuhan batur mah ka kebon ka pasar ka pasir imah heula ye bari maksakeun. Beletuk ku batur ditanya kunaon nyai jiga nu tunuh tahajud dong. Aralnya ngaripan jelema kitu patutna. Boga kongkorong ngagebay panjang leumpang teh ngadak-adak dongko. Wayah kieu teh kumaha nyebutna asaharidan. Anting ti belah dieu singlikeun tiung ka tukang. Nah teu ka kuping Pak Ustad, nah tina anting jadi bonge jelema teh. Eta mah ria ku harta jeung ku bana. Padahal alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Lamun puji kabeh nu Allah, urang mah geus teu boga hak pikeun dipuji batur. Naon pujieun urang geus? Ibu geulis teu kudu gumelis. Da geulis teh 30 ka handap, 30 ka luhur mah mana ayeuna? 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 abut-abutan, boga budak 5 pudegdeg awak ngabeukahan, kasur nomor hiji teh bea ku sorangan, salaki mana lakop kana tabeng da kaseret geut. Arek keukeuh urang gumelis teu bisa. Sabab geulis mah relatif. Jelema beunghar teu kudu sombong, jelema beunghar ge justru kudu nalipak maneh, kudu apal kana gawe. Nalika Allah nitipkeun harta teh kudu bageur saha? Yatim tulungan, miskin belaan. Tuh jongpo teu boga imah pangyieunkeun. Tah eta teh tugas jelema beunghar lain pumed. Bari nu miskin mah jasana gede, aya nu maot panggelan nyokot pacul si miskin, aya nu maot panggelan nyokot pasaran si miskin, aya nu maot panggelan tahlilan si miskin. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Matak manusia mah butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Eta teh ujian, matak anu miskin kudu narima kana kamiskinan, bakal muncul sifat sabar. Nu beunghar narima kana kabeungharan, bakal muncul sifat bageur. Nu beunghar bageur, nu miskin sabar. Duanana ge keur ibadah ku carana sewang-sewangan. Ieu mah nu miskin panasan, capek atuh nya miskinnya bengek. Teu kaur batur maju na usaha, moal teu nyegik kitu. Batur loba duit moal teu nuyul. Nu sangsara panas hate da moal matak ngadak-ngadak harta batur jadi nu urang, matak keur naon kudu panasan. Heuh nya. Sok hirup mah kudu tarima alhamdulillahirabbil alamin. Rob ayeuna teh nu ngajaga, anu ngatur, nu ngadidik, anu nyieun, ibu dijieun ku Allah, dijagake ku Allah. Mana bukti dijieun ku Allah eta jadi ibu. Ibu ge dijaga ku Gusti Allah. Satibra-tibrana ibu eueuh cucu mah asup kana irung. Saha nu ngajaga? Allah Ta'ala. Atuh dedeg pangadeg pan geus sampurna manusia mah, ceuli jeung dengena, panon jeung tempokna, akal jeung pikiranana, hate jeung eusina, tanaga jeung lengkahna, tinggal narima manusia tong riweuh. Da ieu mah atuh tara narima, awak badag. Teu narima pada disebut genut, tarimakeun. Cirina salaki nyenangkeun. Yang pelenyong ke kantor desa senam 2 tahun, beres senam talain langsing kalah kebegi meber. Nah, da Bandungan ku bapak beres senam goyobor, comro, misro, liliwetan ongkoh, toong salaki meotan, mikiran hutang urut baso. Matak geus hirup mah tarimakeun. Bulu panon geus alus, pan ponok, Allah nyiptakeun bulu panon teh ponok, pan ngeunah ponok mah kucak kicip teh hampang. Ieu mah teu narima meuli 300.000 luk kaluhur atuh nempo urang teh kuat jiga nu berat kiceup nya beratnya jiga nu cacingeun deh. Balik ke dieu marawa motor gelebug angin badag nilep bulu panon duanana dikusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon tiker orok nepi ka nini aya teu halis manyangan. Nah atuh jelema mikir jeung liur mikiran halis.
halis geus alus kero ganti ku patlot atuh balik ti dieu pasea jeung salaki leungit sapotong ngeus hirup mah tumarima tak ieu anu disebut weh alhamdulillahirabbil nyebut Allahu Akbar Allah teh nu maha agung Allah nu maha agung teh urang mah teu boga kaagungan naon-naon matak hirup tong diaku da urang mah teu bisa naon-naon daek didaekeun pinter dipinterkeun bisa dibisakeun alus ge dialuskeun saha diri urang lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha nana gerhana ge capetang nyarita ku Allah we dicapetangkeun cabut capetangna moal bisa naon-naon matak tong sagala diaku hirup teh lain nu urang tak eta teh mata kolot baheula nyimpulkeun we dakwahna kolot baheula ngaliwatan 5 rupa silib sindir siloka sasmita seni silib sindir siloka sasmita seni ari silib teh bahasa nyumput seperti ibu mepagahan budak nyai tong cicing lalawang pantau bisa nontot jodoh tuh kolot baheula mah ngagugu ingkah nah apaleun elmuna ngahalangan nu ngaliwat coba budak ayeuna nyai tong cicing ngalawang pantau bisa nuntut jodoh kumaha budak ayeuna iraha mamah pantau bada mijeng jodoh lol magrib cekolot baheula nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala nyirekem we budak parawan baheula mah jeung indungna jeung bapana naha sieun ku sanekala coba budak ayeuna pabagahan ku nu bieu nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala kadieukeun mamah sanekala cekek waing ayeuna kitu teu sieuneun ku sanekala akhirna loba gaul di luar bari jam 8 can balik pelendung beteungna eueuh bapaan eta geuning sanekala silib bahasa silib sok digunakeun ku bahasa padalangan saha dalangan nu kasohor Abah Asep Sunanar almarhum matak simbolna semar matak dina bahasa silib bahasana ge semar ya winangun senam kuncung danar wolung ngeluh ke semar tanah gebau leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca tuh urang ditu harewosan teu sangka cenah eta na gerhana keur kasep teh alus sorakna boga arti teh filosofi falsafah baca aku ibu naon nu kudu dibaca leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria tah hirup manusa teh hampura kudu bisa ngaleungitkeun ka hayang diri datangkeun ka hayang Allah tah eta kakara disebut manusa leungit ka hayang diri nu aya ka hayangna Gusti nana gerhana kahayang wayah kieu hees di imah ieu mah kudu ngocobrot dicililin bari jauh can beuteung lapar can tuneuh lamun lain Allah nu nitah haroream kikieuan da ceuk kahayang diri mah kuring teh cicing di imah sare lalajo TV udud kopi ngeunah teh ngan dasar da ku Allah dititah kudu kikieuan ini teh pan ibu ge sarua wayah kieu lain hayang di dieu sebenarnya nya budak geus sare TV geus pareum salaki kakarayapan kitu pan lain pika hayang matak jalma teh hampura ulah sagala diaku leungitkeun ka hayang diri datangkeun ka hayangna Gusti Allah ibu dek nyunatan budak gampang bawa ka dokter 750.000 cager piraku laser balik mencit hayam bakakak hekak ku budak tatangga ulem der numpeng 2 juta anggeus pira nyunatan moal boga hutang da ieu mah tuh kahayang dirina gede teuing dangdut geus dangdut tuluy bajidor geus bajidor tuluy peutingna aya calung angklung dongdong reog atuh bubar hajat teh jebleh di masjid ceun teh kunaon kamari joget dina bajidor ayeuna ceurik kieu cenah takdir Allah bubar hajat gede hutang nah mah jeung nuding Allah lebok kahayang matak jalma nu alus teh ngaleungitkeun kahayang dirina nu aya kahayang Gusti Allah leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kadua sinir kalau belum dakwah teh lewat sinir mun sim kuring ngarokok Marlboro Black ku bapak dibere jarum tas siniran teh kieu daun sampe make saos daripada henteu nyawios ngan ceuk tukang son aya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang ceuk panitia soloyong kapal udara ngarokok hoyong ngagaleuh tara
di dia aya budak parawan ti peuting nyaring ti beurang marojengja diputuskeun ku kabogohna dengekeun sisindiranna sapatu butut lesot talina neng ulah camrutkeun bae cek ustad gantina sinir silip sindir tilu siloka mah silo lamun teu dibuka tuh luhureun panto kolot baheula sok nyieun sawen dijieun tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias naon ari hartina harupat ulah getas harupateun ngomong tos sakama-kama abong bibir teu dibengku abong letah teu tulangan bisi nyigeung batur ieu mah sidik nu disingeurepan teh jelema genut pokoke ngomong jiga adrem awak teh atuh batur teh nyokot pager jebrod kana tarang urang jadi batur neungel urang lain kahayangna bongan bibir dieusian ku cacianana ratu moal ngahukum raja moal deuk nyiksa nu ngahukum lintang teh amal perbuatan dirina sewang-sewangan nya lol jelema jangkung ti maneuk tareje komo kalau bahaya nu hideung mah alah tutung jiga nu hayang ditonyok sia eta harupat ulah getas harupat teh tojoskeun kana bawang beureum sik-sik ku ibu bawang beureum pan curucur caipanon bawa kana alam hirup baca ku ibu bawang beureum teh ucap tekad lampah ulah ngajarikeun hate batur komo lamun nyegruk hate batur nyeri nepi ka ceurikna tah kakara di dinya ceuk Allah kami moal ngahampura dosa manusia sameme manusia silih hampura antara manusia jeung manusia matak dosa nu paling bangga lain dosa jeung Allah tah dosa jeung paling bangga mah dosa antara manusia jeung manusia hese deuk mentah hampura bener tah ibu boga dosa ka salaki wayahna bubar ti dieu watangkeup aya engke salaki teh bakal nanya nah mah uih ngaos jadi lebay oh tobat da ieu mah ladang ngaji teh atuh kalah ngalieureun salaki nah ngalieureun salaki da eta pangaosanana gonta-ganti tiung jeung baju Senin warna bodas kabeh salasa hejo kabeh rebo beureum kabeh kemis ungu kabeh ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben dimelian baju nu kudu robah ladang ngaji mah lain tiung jeung baju tah nu kudu robah mah eusi hate nu bager sing gerap nu pedit sing bager nu salah sing alus nu kedul sing jadi dae matak bapak-bapak ieu pangajian engke subuh masjid ieu bakal pinuh meureun lamun engke subuh masjid eueuh wae nu datang ukur tiluan tah nanaonan ieu pangaosan caritana ieu pangajian teh naon sing gunting pita masjid na teu era da nyieun masjid mababari nu hese mah ngeusian eleh tah ieu pangaosan babari tinggal ngadengekeun we ustad ceramah atuh dengekeun ku ibu ceramahna ka ungeuk balik ti dieu ditanya ku salaki ti mana peuting pangaosan sanu ceramahna anu nagerhana kumaha kitu we rame geus we nepi ka teu euy tuh matak hakikat nu ngaran hirup teh hate manusia silip sindir siloka tutup ku jukut palias pan dijudulan palias teuing matak kolot baheula mah ngiku jeung nempo bacaeun palsafah lol deui kolot baheula sok nyieun sasajen eta teh baca ku ibu pan sasajen teh dua kata nu berbeda berarti dua jelema sasajen teh silih ajenan silih hargaan, silih hormat disebut weh sasajen di jerona aya kembang ai kembang teh alat media sesengitan matak jelema lamun deuk silih ajenan sok silih sengitan ulah sok silih bongkar kana aibna masing-masing ieu mah lamun lalajo aib batur teh yai bibir terenyem lamun teu ngomongkeun kagorengan batur teh amit-amit ya Allah pangajian unggal peuting ngocobot batur unggal koe asal ieureus eta mah da seserian eta rumasa da ibu teh seserian teh yang serikeun batur yang serikeun diri sorangan aduh aing pisan gitu teh tuh di jero sasajen teh aya kembang artina kembang teh alat media sesengitan mata hirup teh pet geura silih sengitan jerut turun disebut we silih asah silih asih silih asuh silih wangi silih wawangi lain silih bauan jeung tatangga teh nya ibu teh boga turunan ngaran-ngaran jagong ngaran-ngaran awi sadapur da moal lempeng kabeh mata keur naon lalajo turunan batur urang ge boga turunan anu perlu dilalajoan ku batur bengkokna turunan batur tong sudah omongkeun ku urang kade turunan urang leuwih bengkok batan batur
Ieu anak batur salah teh bibir teh kade tong deket jeung si eta budak bolonyos eta teh ka budak batur. Eureun si itu bolonyosna beletuk we anakna leuwih bolonyos kumaha ceuk si itu lebo. Matak panon teh mun bisa mah peureum keur batur beuntak keur diri. Peureum kana kagorengan batur beuntar kana kagorengan diri. Ari urang mah tibalik beuntak kana kagorengan batur peureum keur diri nya. Batur kedul apal, batur tara pengajian apal, padahal hakikat pengajian mah lain nu ieu. Lain nu ieu. Buah-buah pahala pangaosan beunang ku nu teu datang. Nu teu datang mah ditanya ku salakina mahan naha mah teu ngaos. Bapak teu kengeng kaluar ti imah komo peuting tanpa izin ti salaki. Tuh geus alus itu. Coba ieu teu diizinan ge maraksakeun. Ceuk salakina teh heukeun bae atuh ayeuna mah nyangu henteu nyangu, masak henteu masak, der barang dahar. Nohonan kewajiban pamajikan kanu jadi salaki tah eta teh ibadah. Geuning itu ladang ngaji mah di ditu lain di dieu. Ayeuna di dieu geus balik ti dieu ge salaki tibra teuing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Molor wae atuh nya. Sidik pamajikan balik ngaos. Maknya tina ladang ngaji jadi nyarekan salaki. Nya matak hakikat hirup mah lain nu katempo lain nu kadenge, hakikat hirup mah nu karasa. Pertanyaanana pengajian ibu karasaeun ku tetangga da cantang tuh. Salat urang karasaeun ku barayak cantang tuh. Salat bacaanana alus tapi naha tetangga loba nu nyeri hate ku bibir urang, tapi naha loba dulur jeung dulur teu alalakur lantaran perebut warisan. Berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus salat. Weh. Watak sok teh mungkeun ladang ngaji teh ulah jiga orai hirup teh. Pan orai mah ganti kulit tapi ngaran anger orai. Jadi pengajian teh ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti tema, ari hate rudet wae sia eta mah. Orai. Kadang-kadang jelema teh jadi lono. Kanu koneng milu koneng, kanu bodas milu bodas, kanu hideung milu hideung. Hareupeun ibu ngomongkeun batur, ibu leungit, ibu nu diomongkeun, yai ai wujud jelema geuning hatena mah lono. Sok hirup dina Islam masih lih duku. Tatangga dicadar, tong sok disiniran karunya angguran sing istiqomah batur bisa dicadar teh. Pok ibu teh sing bentes alus ngomong teh. Nyai alhamdulillah maneh mah geus bisa dicadar. Beupeurieun emak acan ta eta jelema nu alus mah. Ieu mah nenek dicadar. Pika amakeun sia teh mah hirupna. Tong sok kitu. Ulah sok saban geureuh ka batur, batur mah eukeur urang anu acan, bener Bu? Sabab umat Islam mah ulah jadi umat Islam nu sifatna komentator, loba ngomentar urusan batur, sorangan ngajedog. Ai urusan komentar mau soal babari, Persib eleh, ti mimiti kades nepi ka kadus, ti kadus nepi ka RT, ti RW nepi ka RW, kumaha ceuk RW jeung ceuk kades, teu balik eta Persib, teu cereuk, sok ngabringjieun kesebelasan, jug mengbal di jalak harupat, aya kur lumpat eueuh keur najong. Ngomentar soal babari tapi ngalakukeun soal nu hese. Tak ieu barudak dipengker hadroh tepakna hade, nyanyina alus, shalawatna hade, keun antep tong saban geureuh. Ieu mah naon kitu. Sok ibu naik ka dieu tepak tanu di tukang tepak moal teh totos mah. Matak jalma mah tong sok ngomentar batur awak urang ge cantang tuh. Bener? Silib, sindir, siloka, opat sasmita, sasmita mah sastra. Sastra mah nu bogana Sunda. Matak kuring mah nyarita ge nyarita Sunda. Moal nurutan ibu. Ibu mah ka budak teh Indonesia tak TikTok jeung Sunda. Awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur. Awas jangan main sisi solokan palid keh. Kurumoy akina ti kota, "Oi, cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu balik." Sunda mah Sunda we atuh. Bisa kuring ceramah ku Arab bisa, nah atuh teu ku Arab, ibu jangar abdi lieur. Bisa ku Inggris bisa, in the name of Allah the merciful the compassionate. Ngartos teh ibu. Boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun saja jalan. Matak tepikeun berdasarkan budayana masing. Ai ku Sunda bapak ibu babara katakan seurita teh ku ngarti. Coba ku Inggris kieu. Lokcai. Talamun bisa mah bapak oge bapak
kira-kira pamajikan teu ngartieun bahasa Arab ngadoa teh ulah ku Arab kira-kira pamajikan teu bisa ku Sunda we ngarah diaminan bari ngarti ya Allah paparin abdi istri solihah kumaha cek ibu amin paparin abdi palaputra nu soleha amin tuh ku ngarti ya bener dong bapak ngadoa Allahumma inni as'aluka ajwajaini solihatan ari ibu teu ngarti amin ya Allah istajib doana da teu ngarti eusina. Coba lamun dibuka Allahumma nun Gusti pangeran abdi ini saya tos najisim abdi as'aluka nyuhunkeun kagamparan salira Gusti ajwajaini pamajikan nu kadua cek ibu amin ya Allah sarua we hayang nyandung bari dititah eta gede mah wayahna lamun anu ngadoa kitu tanya heula naon teh doa naon tuh kacaba lamun ngalarti kabeh sastra dina bahasa sastra nu dicokot ku bahasa Padalangan dina nyacasna kertas bodas kuring ngotretkeun kerteg ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul ieu matak tipu sakolebatna ingatan lalakon nu karanda apa tete sastra jika orang dimacan tunuh kamari pengajian di Sukabumi nyaritakeun nu bieu juk langsung atuh jamaah teh amin disangkan teh malah dolin sastra nu boga kalimat seni takolot baheula nyebarkeun agama teh ku seni menang seni menang dai seni teh nada aya nada teh budaya seperti kolot baheula ngajarkeun ka budak sifat wajib Allah 20 pan dinyanyikeun wujud kidamba embuk tumpak tumpak embuk bak tumpak tumtung empak tumpak tumtung embak tumpak tumtung embok bak bombak bombak temang pang bak dongda pang pang domba embok bak tumpak tumpak mbak tumbi domba mbak tumbi domba mbak tong aja saya domba mbak tembak domba mbak bomba bomba mbak mbak ku hadena tanpa latihan aya nu nabeuh coba loba latihan eueuh nu nabeuh eta ku nyanyi geuning tuh atuh abah-abah di jero masjid memeh magrib nyanyi heula eling umat muslimin muslimah hayu orang berjamaah salat subuh ayat setengah genep magrib tuh metode orang NU mah ku nyanyi menang pek bae da budayaan penyeta teteh teu akur jeung urang Arab amang sabodo da urang malin urang Arab di Arab mah kumis pondok janggot panjang sunnah Rasul abdi ge apal heueuh sunnah Rasul teu kumisna pondok janggotna panjang tapi satetan nu jadi anu teu jadi jiga urang mah rek make kumis naon beletuk ke jelema cegekan tong ulumna nagerhana euy bid'ah naha eueuh kumis eueuh janggot teu jadi nepi raku kumis emek rek ditapelkeun cing atuh nu kitu mah ulah dipake alat papaseaan heeh sholawatan di urang da eueuh nu sarupa eueuh aya sholawat jiga dangdutan sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha aya oge nu jiga es lilin Allahumma sholli wa sallim ala tuh aya oge nu bari hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib beda carana beda nu jiga dangdut nu jiga es lilin nu hohoa keun bae da aya nu sarupa naon nu sarupana nu dibaca mah anger sholawat keneh sholawat tinggal gawe kumaha gawena ulah ari sholawat di alus-alus ari bibir ngaledek batur sholawat nu mana nu keur dibaca da sholawat teh ngajarkeun akhlak ari sholawat di hade-hade tapi naha jeung dulur teu akur-akur bibir loba nganyerikeun batur tapunten karek alus sholawatna can alus ucapan sanggeus sholawatna weh aduh ngeunah cara baki mah loba nu ungeuk demi Allah ibu-ibu da eta teh panu kitu teh manehna nu kitu sadio atuh da tuh seni menang ngan ulah pahili ibu resep dangdut
lalajoan dangdut teh karunya bisa undang lalajo pek air sedangdut pandangdut mah make cengkok jadi cengkok teh nada anu alus gini si Lesti jagona teh mantap jadi artis ternama bari termahal itu urang Cianjur teh sobat urang nah jika nu teu percaya asa bodoh juga tanyakeun kasih rezeki ke otak suara kuring teh aya suara dangdutan suara dangdut geuning aduh jeung reungit asupna irung deui belegu sia teh reungit menang ibu resep dangdut peh ngan ulah kaleulewihi pandangdut mah seandainya aku tak eta cengkok teh nu kitu tah dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu menang pek ngan ulah pahili jeung adan makanya aya adan juga dangdutan hayalan hayallah wah nu adan kitu mah dicekek tah nah pahili antar dangdut jeung adan